Bapak Deni. Oh iya, Bapak Saha. Mangga Bapak dihaturan Bapak Haji, Bapak Haji. Semua wajah. Menuju kami ulikeun kanggo pamirsa sadaya. Asih litis nu mustari mukalawang kabagjaan mugia. Gusti masyan kabagjaan ka urang sadayana. Tur dina salalawasna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meser baliung sarang kampaknya ngariung tapi itu kompak. Di paling dia mah Waalaikumsalam sana. Itu paling itu mah ya siga sapi ompong. Sing sakali deui percanten Raka Mustami pardi di bentennya al naibul teh buruk nate al mukami buruk majelis taklimna. Oh macam dia alhamdulillah lepagol sareng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Moga Gusti anu nyebatkeun salam ka urang anu marubikeun sifatna ibadah turmatri dina silaturahmi manyangkeun dina babarayaan urang anu nyebatkeun salam didoakeun ku sing aya dina kakayaanna kaya Allah kepada. Amin ya rabbal alamin. Anu teu nyebatkeun salam insyaallah sing kayoan nya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa yakuna la hawla wala quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Assalatu ala habiballah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pangarsa anu jembar bunani hormatin simkuring atuh ka pangarsa anu jembar aa Gilang Permana anu kembal di ieu wewengkon hormatin simkuring. Sumbaga urang sami-sami manjatkeun puja silarang puji. Puja silarang puji kahadirat ilahi rabbi. Ari puja pangjajab lebeting dada jiwa jeung raga ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima kalayan dina sagala panada urang sadaya tiasa laksana puja. Puji panglugi lebeting ati sanubari ka ilahi rabbi. Mudah-mudahan tiasa kalupakeun panada urang teh ngajadi anu parantos masihan mang pirang-pirang kanikmatan, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat Islam, nikmat amaku sadana alit-alit ka urang kalayan dina dinten ieu urang tiasa kumpul ngariung ngabronyok patepang larai nya patepel panangan mahfirah ti Allah Subhanahu wa taala urang dipasihan usia lugikeun ka dinten ieu ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalayan moal hilap atuh oge teu hilap simkuring urang sudikeun selawat sinareng salam ka junjunan habibana nabiyana junjunan lam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluargina, kepada sahabatna, atuh pamirsa sadaya anu sabilanggah ibu-ibu rahimakumullah hadirin. Di aktivisna simkuring pancen tugas di pangarsana anu jembar bunani nyata kamu dina memadu acara siraman anu gelis Kang Putri Neng Dina nya kalayan insyaallah anu dina jatuh krabina mah kaping 4 nya. Atuh kubituna palawan kisah kali anu samiligi simkulina acara siraman peryogi kauningan nya. Ari siraman teh sararasna mah teu aya pokuat pakait sareng sah jeung teu sahna dina akad nikah. Da anu ngasahkeun akad nikah mah teu aya deui ka hiji panganten pamegat, kadua panganten istri, katilu wali, kaopat saksi, kalima ijab ka para wargi sekali anu samilih atuh pamirsa da anu samilih dina siraman teh aya properti ada siloka moal taranggeusina lamun teu dibuka
Ayeuna di antawisna ieu aya sinyang 7 nya. Dua teh aya ibu sareng rama. Jarang dina logina kahirupan urang ayeuna di dunya teh aya baban dua nya. Aya istri sareng pamaget. Hideung bodas nya. Poek, caang, dan lain sebagainya. Nyata tes dua, tes tigituna nyucuk jalupin akan ukur. Upami tilu, gelis anak kintina sehari omat urang kedah kiatin hiji imannya. Kedua Islam, katilu takwa mendekatkan hati sangan dua omat gelis anak kinti matawaki. Upami parantos kedina ngalaksanakeun rumah tangga ulah loba ngedulnya. Gaya roh luncur sesukan bawa latak tapi kan bau hasil bau jambatan kudu singkat di imah demi kesehatan teh merupakan sebagian daripada iman. Amin ya rabbal alamin. Umat ulah ngedul geus ngadoa kanya supados caroge dina ngalaksanakeun tugas mencari nafkahna teh kahiji salamat, kadua berhasil, katiluna anu barang halal nya omat. Lajeng kakalernya upami kakaler teh neng ulah loba ngagoler cek dokter oge loba penyakit cenanya salaki datang itu lagi kumalkeun golernya gai omat ulah loba ngagoler caca kakaler siapkeun urang di tawasulan buka Quran ngaos anu di waktu ulah hilang nya tah eta kagoler. Anu terakhir ka anu opat di ka kulon. Kulon asal bahasa dina alon-alon nya. Habutan ibu-ibu mah biasa calik ke ibu nya mohon biasa calik ieu anu tiluannya ibu-ibu mah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la ilaha illallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa ba'du baikul Gusti la ilaha illallah. Maka awawan dina dua kaca bina sulukana awan atau tidak? Ngaraja awan ngaraja. Ayo nami awan. Islam Muhammad panutan kitab Quranul Karim
sorangan gelis dina gelar nu munggaran nu kelar jadi Cisoca gina nu kelar jadi Cisoca naratas kedana cinta gelis janji asing geus dibihari dipatri ku tali paranti di para nabi muga Allah nang tayungan balas tulasina geus lagi dina gebung tahun geus rampung tepang bulan geus rengkang janji asih geus antruk jata wonten tipung tambang beas laksana ciptaning ati gina geulis anak kieu mati dina brang hidup berang yang dina waktu sapura sakjai mun dina kebetulan dina pangaiskan anu kadiri hidup anjeun maka dina kahemat naik cari ditiup geus cari geus cokong cium dicium ibu panutan lebetingkal bu ibu panutan lebetingkal bu abdi sumujud paeun pakunan ibu teu aya nu dikeuna ibu nada aku nakawaku cemar pangampura hapunten anu kasuhun ibu rumaos tindak perilaku abdi dialit kicrik diorok dirorok ku ibu ajarkeun keunat kali ngajengelkeun hate ngabarubakeun di alam mana ibu cuma dina waktu rahayu ninga mangsa nu sampurna di badan nada pangampura hapunten ibu hapunten rumaos abdi biasan babak di diri tunggakeun ibu cai nyusu anu ngalir bisa kucucu usah-usah pramu diharap sausah dampa pun rasa kehemat rasa karido rasa kangterasa dari mana ibu aduh keadaan desa ngawang sulkeun ibu hapunten ibu tubuh puas kawan tina kahirupan abdi letakkeun nya ka hati raden tina mangsa abdi ngamalu mata hapunten
kula Allah subhanahu wa ta'ala pun dina sapi bubus rasa kahwana terakhir dina Abel Adi Abel Rama
ngadakeun enggal ngajegelkeun hate ka Rama ayeuna cindogokeun hapunten anu kasuhun Rama hapunten abi lumaos teu kumaha ninggalkeun ka dieu Rama Rama geuning anu muncul beukeun abi Rama pun abdi moal ini teu pamit ngaleos teu beca percantan Rama sareng ibu ngawloyoh abdi ti sabulan 2 bulan luka salapan nyawa taruhanana kalau abdi tidak tengah belaan di abdi Rama ayeuna abdi acan tiasa ngawangsulkeun bakti ka dieu Rama hapunten anu kasuhun getih anu ucuna getih Rama dikucurkeun tina ngadirikeun di dieu tina sakarupa talakeun tina hidupan Rama kalain abdi teu ulah dilakeun sukeun bidoa di Rama kumargi Rama tanggal nada raja sepatosna ibu tungguna karahayuan ibu teu aya leuwih sareng sahar Rama hapunten anu kasuhun bahwa kecelakaan dina gebrakna malaka heman hati sumberan tengah ngamereh tidak kelupun antar udah doa di Rasulullah batin hati-hati anaki jimat awaki dedek tidak dalam lemah bikin sotata jalan karena kehemat mulut tidak batin karena kurang berkebun kabu berat didoakan kurang si ayah dina kau dijenang makirat ya Allah subhanahu wa ta'ala kubelas sini Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berang gulis gerami yang tidak usah dikutuk lagi dipeluk korona diciuman mau tidak kehemat ibrahim berkuntu karena akan diturutin berat meleleh tidak mereka beras atas mereka berbeda di alam kehidupan anjing berang gulis anak yang jimat awak gerami didoa kita kalian dihampura gulis kita tapi mudah terjadi wasuh sampai ramalan neng namun terus Rama 2 sampai Rama disusulkan di Rama pilhotel kebersihan di bagian najis alit dan agung anu kita laksanakan diusah kita datang tina kehidupan nanti dicuci berjalan bersinau tidak kintangkan kita terkena ayah kamu di adunan dan kebersihan hati lu maripkan lebih asin dan pulang kita tina kehidupan nanti bilang permana ayah diambil untuk menjalankan kudangan jalan hati kakak tipang batasnya tina mau nomor 3 tiada bilang perdana kasahadu usaha deui biterakeun tinggal panggantos dalam salah bakti atur keduaan asa batin ninggal ka urang sadaya tina kalumerahan tina kasaluwean urang rampaa hati nuhun ka saya tina kalebati mah
akan 11 asing mampir ke Allah subhanahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tulis kenaki gini tibat awakin tadi kita kendilakan karidor beral hidup anak ini tibat awakin geramian awakin inangga baratin mungkin anu tadi ibu-ibu di haturanan abdi sumujud payuna pangkonan ini daerah di tidak agung la tawakuf jawab pangapura hapunkan mual ayah abdi kepada daerah nenek alhamdulillah rabbil alamin kebersamaan tiasa nungkulan tina kau besarkan diri abdi nenek hapunten anu kasuhun abdi sering ngadepkeun dari ngajegelkeun atau ngajebrakeun ini nak cenduk waktu nur haji tiga masa sempurna nitih wanci undang mustarina pamplak jawab pulang masih ayah di lingkup di rumah bila Allah subhanahu wa ta'ala cuan akhirnya tulis alaking jimat awaking dina puasa jamau ulah ini pamit ngareos teh beja gelis anak jimat awaking ane damang sana ulah doakeun dina alasanatna mudah-mudahan sampai Allah subhanahu wa ta'ala kumpulas asina gelis anak jimat awaking beral hidup geramian alhamdulillah semangat ka ibu saya Wa abdi sumujud payunan pangkonan uwa leda agung lata wakuf jembar pangapura hapun kan anu kasuhun uwa abdi sering rumaos kumawantun ka uwa ngajar ngarasikeun dina ati ngajegelkeun hate kubantu dina masa dirasa kauduni ka uwa kabati Hena cina wujud mausin habi masa nadi kegumakan hapun tun kalayannya kulpidu alati uwa sakan abdi namus rahayu baga salamat di bapil Allah subhanahu wa ta'ala lanjut ke tina rumah tangga nusakinah mawadah walah amin wa hapun dan kalayan langit ke hidup ayat mengalahkan ibu tati teteh neda agung nata waku jemar pangampura hampura ayi teteh dina mangsa sampuna dalkeun celuk waktu nur hayu ninga masa nu sampuna titik panci nu mustahil dina ngalaksanakeun jatuh kurami insyaallah hampura teteh Pidi mata kecil aduhnya kita hampura sedih teteh kumawang lalu dina bahasa alasa tutur catur taraka ukur ka ayi ayeuna tina cilugodakeun ka saksi kupala gitu hampura ya Oke. Kau jadikan dina ujilkan dina terakhir si cetak nuaratas nakadana cinta beber layar tarik jangkau teteh dina bangsana beral abdi didoran mata kenal jurujuan ngadorong aja tinggal dina ngalaksana terjaki masing aya dina bebelas mampirlah bolas kasih beral teteh gerangnya Bangga gelis enaking jimat awaki disampai ku pelakar halaman sarang ibunanya diterangkan terkeun tina pangisan Ibrahim tina ngapuskeun jangan rasakan wireukeun bangga ase paling katuhu nya bangga bangga kudu jeung teras punten gelis nya teras di kamera apa lalauna bangga alhamdulillah pun sang pun nukal agung hawa agung nukul soyaku berangadek sakasana bumala rasa kawasan hati langit pating karupit pating kumisi kumari alam lahir bari muji singus tiap tahun dina hati anu wening dina rasa nu masa dina hati anu basket dina iman dina Islam Muhammad panusan kita Al-Quran kalimu agung Allahu Akbar agung mak kamu dina pelaksanaan teh di antawisna anu kahiji pangarsana anu jembar Bu Nani paling ibu siupna nya
mangga 3 kali ngawitan nya mastakana beras kapalik kanan beras kapalik kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala la ilaha illallah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Amin binasi binadi itu kali lagi yang baik kalau baik kalau yusufu di abihi ya abatin ini rakyat dari salah kaum nasi alhamdulillah beralamin tulis dibersihkan kucaian bersih kalayan najis anu bisa agam sing hilang mudah kebesaran dina hidup anak jimat awak ngambah rumah tangga di ayah halang berintana kebersihan dari nah pandangan aku di Indonesia. Alhamdulillah banget. Kasih doa. Dipeluk. Ya. Lajang pengersaan Jembar AA Gilang Perdana kegantas 8 AA maaf dia nyanak cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa barakallahu tilu kali anu bangsa tilu kali teh muatil kahiji iman kadua Islam katilu takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala parta amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Kasih doa kasih bismillahirrahmanirrahim. Belum dilajengkan kunanana ibu aduh Jembar ibu Epon mangga ibu kapayung. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu Syariah mangga mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina alhamdulillah kudu arah tingkat tiba ibu mudah-mudahan ia barangkali dina anak ibadah gambah rumah tangga singa dina belas kasih ke Allah subhanahu wa ta'ala maafin untuk kita kehidupan ginjal dan kehidupan maka pengarsa ibu Tati sabada ibu Tati siap-siap pengarsa Bapak Sumarno maka alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Tilu kali kumoto tadi oh atas itu bangga mapa menurut ibu pengitan ada ini atau Bapak Sumarno betul tapi kan hilang waktu itu mudah-mudahan lah tina segala panyawat anu kita ayeuna ku ayana siraman mudah-mudahan hilang musnah tanpa karena panyawat nah nya amin ya rabbal alamin tulis anak itu oh badai hiji mah ibu sakali ku atuh sakali we sakucur tapi lah lu kami mudah-mudahan dina palaksana ieu urang walaupun dari generasi dina beda anu mau dibekeun dina matri
tina sulada urami manyangkeun tina urang bayan putawis ka asil lebeting ati sanubari kanyaa tur kabunga lebeting mana di mana ieu Kang Putri bade amah-amah tumatan amin ya rabbal alamin atas nya sa tulis titi dulu maka setelah diistirahat tetap insyaallah kusiraman mudah-mudahan menuntun ke Allah subhanahu wa ta'ala nya anu sakumaha urang dina muja nya anu muja teh aya di ulah tepang dadap lebeting dada jiwa jeung raga urang ka Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan diterima kalayan tina sagala rupi urang panada tiasa laksana amin ya rabbal alamin. Terus AA mana AA Gilang di pangkuknya punya lira ada di akun hati upami itu bisa dipangku maka geruak cara kalebet tulis tak dedek hati berarti di akun tah ada itu alhamdulillahirabbil alamin selamat belajar seperti itu ke dalam Pak duduk para wargi sekali anu samiliki atuh pamirsa daerah alhamdulillah para geus rampung rese dina acara ieu siraman oge sakatana sungkem oge ka para ibu-ibu para mustamil rahimakumullah ngaturkeun bunuh ulah dekati kabingan anu parantos ngaoskeun doa anu mudah-mudahan kucur ieu murang kalina ibakana sing tina aya mah hadir teh hadir hu berani hadir oh siga iya alhamdulillahirabbil alamin 500 juta awasnya disawarkan ku Ibu Nani sok door press 1 buah Avanza nya siap tadi oh mana atuh tadi euy oh jelas alhamdulillah door press 1 buah mobil Avanza upami aya salamar 7.000 nya matur nuwun bagi atuh para wargi sekali anu samiliki pamirsa da anu heula neda agungna tawakuf dalam Al-Qur'an hapunten anu kasuhun bilih aya titul caturkeun asal teu ngarasa dina simkuring memadu ieu siraman di antawisa ti dieu aya para ahlina simkuring kirang sapagoros seueur pisan kakuranganna hapunten anu kasuhun dina saeutik tutur catur teu kaukur bahasa teu karasa ngajantankeun rengat kepada ibu sadayana bahwa tidur wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi